wargi kudu lulur tingali mun mayakpak seueur pengunjung ka tebing karaton upami dinten Sabtu jeung Minggu mah komo mun neba tah ieu anu ngaran tebing karaton teh kawari wargi ka dulur-dulur upami teu acan terang tebing karaton ieu tah tuh tinggalan hayang ngonten ka di dieu tah hayang nemongan pemandangan kawari-wari ka dulur tah abah mah nemongkeun teh hayang diketik ngaranna di follow abah ngaranna Amang Tajudin. Abah mah aya di mana-mana aya di tempat wisata mana wae abah masuk tinggal nah buka we Amang Tajudin. Wah resep lamun ningali video abah mah ngan abah mah can kabuka meureunna can dibagikeun mun dibagikeun mah insyaallah abah mah aya video abah cenah mun kataji kawanti-wanti endah kabina-bina ningali pemandanganna ge katingali ku wargi-wargi tah mata kuat tah abah aya angin ngahilir nebah kana badan abah ini raos tah abah aya kursi badan sehat mah biasa menjelajah ke tebing karaton. Abah ayeuna aya di tebing karaton cuacana meni endah meni cuacana meni cerah tah angin ngahilir nebak karena badan abah sepoi-sepoi meni raos tah badan anu sehat mah kata bang angin teh raos tapi awakna nuju geuling mah nuju teu damang aduh masuk angin aya abah mah alhamdulillah da badanna sehat sanados abah umurna geus 65 tahun ge abah mah syukur we dinikmati nu kadada kaduga mah ku abah mah nah dilaksanakeun tah abah kadada kaduga hayang ngejelajah ka tebing karaton abah mah teu disangka teu disurti ti tadina teu disawang ti anggana abah teh hayang ka tebing karaton hayang nemongkeun pemandangan anu ararindah tuh mata gantung tingalieun gantung dengeun katingali nemani ararindah tinggalan tuh tingali gunung nu ngajegir nu aya di tatar buana kan setengah teh pemukiman tuh meni mayak pak katingali pisan ku abah pemukiman teh lain bohong katingali dina video abah tah tah katingali pisan video abah teh tah kadulur-dulur kabaraya-baraya pami aya kanya ka abah tah buka tiktokan Amang Tajudin follow nya ikuti tah pami ya mudah-mudahan da jami mah basaan mah teu meser mudah-mudahan sing panjang umur bari sarehat abah mah panjang budi pedar tadi mengucapkan terima kasih mengucapkan jazakallah dengan kasiro abah bari mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah wal hinayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dadah alhamdulillah.